Putra Anu Mulia Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Danget ye masih kene ngahanca carios nyambung hiji dongeng karangan Rai Salira judulna Padepokan Sebaraga. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-43. Tarung mangkin rame ye antawis bandara ngalawan Ki Gombar. Para wargi sadaya dua nana pada jago, dua nana jawara pilih tanding. Namung tangtos para mitra aya nu rubuh ye. Nah dua nana draw nyamun draw teh mah. Pertandingan draw. Para mitra sadaya aduh mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna Padepokan Sebaraga. Hapunten para mitra sadaya, carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga rekayasana Rayu Salira dina bagian ka-43. Mangga urang lajengkeun tos kagambar panya akhir 42, akhir bagian ka-42 masih kena tarung antawis bandara ngalawan Ki Gombar. Para wargi sadaya Ki Gombar teu nyarita, tapi dirina harita musirkeun perhatian ka bandara nu jadi musuhna nu tetela susah pikeun dirubuhkeunana. Geus salapan jurus naga hejo nu digunakeun ku dirina pikeun ngalumpuhkeun bandara, tapi tetela bandara masih kene kuat. Samalah dirina ge sarua jeung bandara, sanajan dirina bisa ngahanca bandara, tapi sababaraha serangan bandara ge teu bisa disingkahan ku dirina. Ki Gombar beuki ningkatkeun kawaspadaan, ukur tinggal sajurus deui nyatana jurus pamungkas, nyata jurus ka-10. Jurus pamungkas nu diharapkeun bisa ngalumpuhkeun bandara. Ki Gombar sayaga pikeun nyerang bandara. Sakabeh tanaga simpenanana sagemblengna disalurkeun kana dua leungeun jeung dua suku. Kituna panon museur mencrong ka bandara anu memang keur sayaga harita teh sarua pada sayaga. Prig Ki Gombar ngageblidan sakali menjerag lemah. Aneh memang galeong bandara ngagaleong, bangun aya kakuatan anu ngacengkangkeun bandara. Sabot bandara ngagaleong Ki Gombar teu miceun eta kasempetan. Kalawan dina gerakan kacida kilat atur teu bisa dituturkeun ku mata, Ki Gombar luncat muru bandara nu ngagaleong. Kalawan dua pereuput pameh harita teh teu bisa disingkahan ku bandara. Dua tenggelan Ki Gombar kena kana dada jeung pipi. Meni cebet dua tenggelan Ki Gombar kena pisan. Galeong bandara ngagaleong, tapi Ki Gombar bangun teu mere kasempetan. Nu keur ngagaleong langsung ditimpa deui ku serangan suku nu ngalayang. Jebrod awakna muter marengan ngangkat suku katuhu. Harita dada bandara kabeunangan ku dampal suku Ki Gombar. Gero bandara ngagero lantaran diluruntuyan gerakan Ki Gombar kena kabeh kadirina. Bru bandara Namru nang karak bengkang. Ki Gombar bangun beuki jarang, nu keur nang karak bengkang teh para mitra teu diantep. Ki Gombar luncat maksud rek ngarontok kalawan rek dihanca, tapi bandara masih kene jejeg ingetanana. Kalawan bisa nempo pibahyaeun apok atuh nempok pibahyaeun teh para mitra. Barang harita Ki Gombar anu ngarontok dirina, bandara langsung masangkeun tuurna. Atuh puguh we. Harita atuh para wargi Ki Gombar beunang ka tuur, meninga harekeng lantaran angen katunyel pisan ku tuur bandara. Hal eta disusul ku gerakan pereup katuhu bandara, ngajlebet pisan kana gado Ki Gombar. Gero Ki Gombar ngagero tuluy ngagubrag kagigireun bandara. Bandara teu antepan sikuna langsung dihembatkeun ngancam dada Ki Gombar. Tapi Ki Gombar ikat ngagorentelkeun awakna. Siku bandara ukur keuna kana taneuh. Deleuwo taneuh anu kakeunaan ku siku bandara ngadeleuwo. Ngorejat Ki Gombar ngorejat disusul ku bandara nu sarua ngorejat nangtung. Duanana tinjarga bari silih pencrong. Napas masing-masing renghap ranjung. Lantaran tarung cukup meakeun waktu lila. Duanana pakaianana geus kalotor balukar taneuh nu nempel kana kesang. Duanana tetela sarua saktina
Dua nana sabener nages ngagunakeun sakabeh jurus-jurusna. 10 jurus naga hejo nu cukup boga ngaran geus digunakeun kabeh ku Ki Gomar pikeun ngalumpukeun bandara, tapi tetela bandara kuat. Nya kitu keneh para mitra pikeun bandara sarua. 17 jurus wangun pupuh nu dipibanda geus digunakeun kabeh, tetela Ki Gomar kuat. Tapi pikeun bandara moal eleh kitu bae. Lantaran dirina masih keneh nyangking tilu ajian jeung keris Empu Barada. Nu memang geus pada nyaho kumaha ampuhna keris Empu Barada. Para mitra bandara harita langsung ngawangun kuda-kuda sajajar, tuluy leungeun katuhu diangkat kaluhureun sirahna. Sedengkeun leungeun kenca ditunda deukeut cangkengna. Tetela bandara rek ngawatek ajian tatar simpai pikeun ngalumpuhkeun Ki Gomar. Sedeng Ki Gomar anggur nangtung ajeg bari mencrong ka bandara. Nu keur pepetang ngarapal ajian tatar simpai. Dua dampal leungeun ditempelkeun hareupeun beuteung. Harita atus sabada beres ngarapal ajian tatar simpai, bandara harita keneh para mitra langsung ngadorongkeun dampal leungeun ka palebah Ki Gomar. Nuker tarung siar tina dampal leungeun bandara kaluar hiji sinar koneng bangun ngandung kakuatan rohaka muru ka palebah awak Ki Gomar. Tapi Ki Gomar malah bangun nangtang, dirina tetep ajeg nangtung ngabedega bari mencrong ka bandara. Siar sinar koneng masih nangling nukeun pisan kana badan Ki Gomar. Ngan aneh lantaran tetela Ki Gomar teu kerel-kerel, teu naon-naon samalah mata kaget lantaran sinar koneng nu kaluar tina dampal leungeun bandara teh bangun mental kalawan harita muru balik deui ka bandara. Puguh atuh bandara teh leuwas lantaran serangan dirina bet malik ngancam jiwana. Jeleng bandara luncat ningkahan eta sinar tegeunakan kana hiji tangka dorok-dorok tangka rubuh. Bandara harita para mitra terus ngadorongkeun deui dampal leungeun ka lebah Ki Gomar. Warna konengan harita para mitra sadaya koneng emas muru ka Si Gomar. Ngan saperti tadi eta sinar bet malik deui ka nu bogana. Uleng bandara harita teh para mitra ngahuleng, tapi teu loba catur kulantaran barang sinar balik deui gancang manehna luncat jebet keuna kana hiji tangka. Dorok-dorok dirubuh cara tadi. Bandara kekerot lantaran tetela Ki Gomar sakti mandraguna. Kalawan bisa malikeun serangan musuh, tapi bandara teu eleh kitu bae. Seret dirina nyabut keris Empu Barada tina cangkengna. Kebur tina keris kaluar sinar beureum. Gomar, tetela Andika Dijaya bisa ngungkulan sakabeh kasakten kaula, tapi ulah disebutkeun bandara lamun teu bisa maragatkeun nyawa Andika ayeuna keneh deui. Andika tantu paragat nyawa ku ieu keris kaula Gomar. Haram pikeun kaula lamun kudu pacunang ku jawara tatar kulon model Andika Gomar. Ceuk bandara mureleng ka Si Gomar. Sedengkeun Ki Gomar teu nyarita naon-naon. Panon mencrong kana keris nu keur dilugas ku bandara, nu ngaluarkeun cahaya semu beureum. Satuluyna bandara nojokeun keris Empu Barada ka palebah Ki Gomar nu keur mencrong. Tuluy bandara muter-muter keris bari anger congok keris nojo ka Ki Gomar. Aneh memang lantaran sinar beureum bet milu muter nu tuluy nuju awak Si Gomar. Sinar beureum ngarupakeun buleudana nuturkeun gerakan congok keris. Nu beuki lila beuki deukeut kana awak Ki Gomar. Harita para mitra, sinar buleud beureum teh beuki ngagedean. Siap karasana ku Ki Gomar. Hawa panas tur ta awakna karasa meuni beurang. Ki Gomar maksudna marek luncat harita keneh nyingkahan serangan, tapi para mitra sukuna karasa berat akhirna. Eta sinar beureum keuna kana awakna. Gero Ki Gomar ngagero bari ngadayak daga tukang. Ki Gomar kabeunangan ku kasakten keris Empu Barada.
Tapi tetela Ki Gomar ge lain jawara sakatiga. Sok sanajan kitu manehna harita teh para mitra tetep para wargi sadaya Ki Gomar masih aya kasempatan luncat ka gigil ningkahanna serangan cahaya nu ngancam jiwana. Itu tolih naon-naon jeleng Ki Gomar deg-deg luncat tuluy ngadeg luncat lumpat menilih sakilat naker. Bandara ambekeun lantaran Ki Gomar kabur ti pakalangan. Gancang seseukeut keris ditojokeun ka palebah Ki Gomar nu lumpat. Harita para mitra sinar beureum anu buleud terus ngudag-ngudag Ki Gomar. Tapi tetela lumpatna Ki Gomar gancang naker ngagunakeun gerakan kidang kancana. Gulungan sinar beureum ukur kena kana rungkun-rungkun. Celegur rungkun teh hurung meninga bebela. Kawas di banjur ku minyak bae. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamirsa nu sami-sami ngabandungan dong. Bandara ngarasa nafsu lantaran Ki Gomar kabur kalawan teu bisa dilumpuhkeun ku dirina. Kurang ajar sia Gomar. Ngadon mabur sia. Mun teu mabur kana tangtu ku aing diparagatkeun nyawana sia. Marukan saha ari aing. Ngadon hayang ngajajal wawasen aing sia. Bandara ambek-ambekan bari mencrong kana urut lumpatna Ki Gomar nu ningalkeun pakarangan pakalangan para mitra. Ningalkeun pakalangan tarung lantaran teu kuat nandingan pangarti dirina. Sup bandara ngasupkeun deui keris Empu Barada kana sarangkana gek bandara diuk dina hiji catang. Harita seuneu nu ngabebela ngaduruk rungkun teh teu dipalire diantep we. Bandara ngadon reureuh ngareureuhkeun kacape. Urut tarung jeung Ki Gomar nu cukup meakeun waktu jeung meakeun tanaga. Menikara salungse para wargi awakna. Turta muji oge kana wawasen Ki Gomar. Nu tetela hese rek dirubuhkeunan. Dirina ampir-ampiran eleh jajaten lantaran jurus-jurus nu digunakeun ku Ki Gomar. Tetela cepet tur ngandung tanaga simpenan cukup rosa. Dirina bisa ngarasakeun tenggelan-tenggelan Ki Gomar nu keuna kana dirina. Nu tetela lain tenggelan biasa. Sapanjang dirina nyangking tilu ajian, tacan aya musuh anu kuat sampai 10 jurus. Sedengkeun Ki Gomar tetela kuat nepikeun ka dirina ngaluarkeun sakabeh jurus wangun pupu. Samalah madirina ampir-ampiran kadeseh, ampir-ampiran kasedekeun ku jurus-jurus naga hejo nu digunakeun ku Ki Gomar. Mun teu madirina teu nyangking keris Empu Barada, kana tangtu dirina bakal kasoran ku Ki Gomar nu tetela sakti mandraguna. Sedengkeun ari Ki Gomar lumpatna teh leungeunna kakeunaan ku pangawasa keris. Karasa ngahea banas. Reg Ki Gomar ngarandeg sanggeus ngarasa jauh ti bandara. Ret dua leungeunna tetela semu hideung bangun tutung. Brek Ki Gomar diuk ka sila. Tuluy dua leungeunna dituna harita teh dina luhureun pingping. Reup Ki Gomar peureum tuluy narik napas panjang. Dirina musirkeun tanaga batin pikeun ngusir rasa nyeri. Jeung rasa panas nu aya dina leungeunna, manehna narik napas 3 kali. Ki Gomar nyalurkeun tanaga batin kana 2 leungeunna nu maksudna pikeun ngusir hawa panas. Balukar pangawasa keris Empu Barada tadi. Sanggeus ngarasa cara sasari deui mah, Ki Gomar ngarenghap narik napas sababaraha kali. Sakitu ge untung keneh lantaran Ki Gomar kaburu-kabur. Munsig henteu makana tangtu Ki Gomar jadi korban. Seuneu ciciptaan nu kaluarkeun tina keris Empu Barada bogana bandara.
tetela ngaing masih kena eleh wawasan ku Jawara tatar Gunung Ciremai bungaran si bandara ngaing kudu ngulik deh pangarti ngaing tetap kudu jadi raja Jawara Ki bandara tetela jago pilih tanding sia gerentas Ki Gomar barijeng diuk ngareureukeun kacape satempo keneh kumaha gesit jeung cingceungna gerakan bandara boh dina nyerang boh dina nakis tetela nu kadenge ku ceulina bener-bener ngaran bandara mangrupakeun saurang Jawara ngora nu pilih tanding nu dina ilmu kasakten lain bantrak-bantrakeun tapi Ki Gomar lantaran dirina embung aya Jawara nu pangartina mapakan sokomo ngaluhuran dirina boga karep rek nambahan deui pangarti kalawan boga karep hayang ngalumpuhkeun jeung deui ngaragrageun bandara di Pakalangan da pugu dirina hayang jadi jago di antara sakabeh Jawara khususna di tatar Pulo Jawa. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita karasa dua leungeunna pating jeletit Ki Gomar nyengir nahan kanyeri tetela kasakten keris empu barada masih keneh mangaruhan kana dua leungeun meni asa komper kalawan meh-mehan teu bisa digerakeun. Waduh nah bet leungeun ngaing jadi kieu tadi mah teu kieu kurang ajar Ki bandara bener-bener ngahina bahasa ka ngaing kudu bener-bener neangan ilmu kasakten pikeun ngungkulan kasakten si bandara ngaing kudu ngulik ilmu kadugalan tetela jurus na ngahejo nu geus ngarubuhkeun sababaraha urang Jawara sakti teu mental ngalawan Ki bandara ngaing teu ngeunah lantaran eleh jajaten ku Ki bandara tunggu sia bandara ngaing tangtu baris datang deui pikeun ngadu ka Sakten jeung Andika bandara gerentes hate Ki Gomar bari kakerot bangun gemes ka bandara nu geus ngelehkeun dirina jeung Ki Gomar nangtung maksud rek nuluykeun deui lalampahanana tapi karek sababaraha lengkah gero ditukangeun kadenge sora nu ngagero ngaso heula ngaso Kocapkeun para wargi Ki Gomar keheul luar biasa kulantaran manehna ragrag ngalawan bandara malah kekerot bangun gemes ka bandara nu geus ngelehkeun dirina jeung Ki Gomar nangtung maksud rek nuluykeun deui lalampahanana tapi karek ge sababaraha lengkah gero ditukangeun kadenge sora nu gegeroan hai nu diharap cek hiji sora ditukang meni bedas reg Ki Gomar ngarandeg tuluy ngareret ka tukang barang breh teh para mitra katempo saurang jelema dina dedegan sarua jeung dirina keur lempang bari mencrong ka dirina sedengkeun nu gageroan tetela nyatana Ki Jabud tuluy ngageroan deui dagoan Andika heuy pokna kitu bari jeung gagancangan lempang teu lila geus anjog pok Ki Jabud cumarita deui bari mencrong ka Ki Gomar kekelanan ulah dek ditumanya ka Andika ye nah Andika papangin deui jeung saurang jajakang ora kasep nu ngaran Permana cek Ki Jabud mencrong ka Ki Gomar saha dia ngaing teu apal ka dia cek Ki Gomar angur tumanya deui bari sarua mencrong je ditanya teh Andika mah cekula nah Andika kungsi papanggih jeung jajakang ngaran Permana henteu awas ulah coba-coba cucunga ka kaula masih inget kaula Ki Jabud jago timungkal poleng nu teh tadi cek Ki Jabud deui Ki Gomar ngahuleng ngadenge pananya Ki Jabud
Apa nyata dirina kungsi papanggih jeung saurang jajaka kasep mengaku ngaran Permana ti alas pereng samalah maapan kungsi patutunggalan dirina bisa unggul tarung jeung jajaka ngaran Permana. Ngaing memang kungsi panggih jeung jajaka ngaran Permana. Ngaing tarung jeung Permana. Ku ngaing si Permana dibalangkeun tangtu modar si Permana teh. Cek Ki Gomar anger mencerong kaki Jabud. Di mana anika papanggih jeung Permana teh? Di mana? Ki Bajabud. Tuh, di ditu deuleu. Cek Ki Gomar bari nunjukkeun ku curugna. Tapi tangtuna ge modar lantaran dibalangkeun cek aing ge. Ye, andika nyaho. Si Permana teh musuh kula deuleu. Naon sababna ku andika dibinasa? Ya, kuduna dibinasa ku kaula si Permana deuleu. Cek Ki Jabud teuing naon sababna? Pangna nyarita kitu ka Ki Gomar. Ngaing teh urusan. Nu jelas saha jalma nu ngahina ka ngaing kudu ngalaman ditindak ku ngaing. Sabab ngaing teu miharep jalma sejen ngahina ka ngaing deuleu. Cek Ki Gomar anger mencerong kaki Jabud. Oh Ki Gomar cumarita deui. Ari diana naon sababna pangna ngudang-ngudang Ki Permana. Coba ngaing bere nyaho ku dia deuleu. Okna. Perkara naon sababna eta urusan anika. Tapi urusan kula, anika teu perlu nyaho naon sababna. Pangna kula neneangan Permana deuleu. Cek Ki Jabud. Nada caritaan sarua heurasna jeung Ki Gomar. Pada paheurah segengerong para mitra, duanana ge mamua anu ngelehan. Kuduna masili eledan ieu mader atuh pada paheurah-heuras gengerong. Puguh duanana pada heuras gengerong dina harti embung nyaeta embung ngelehan, embung ngeledan. Ari urusan dia teu perlu tatanya ke ngaing. Lantaran ngaing teu perlu nyaho kana urusan dia. Dasar dia jalma teu gablek tata krama deuleu. Ya, mung sopan ka batur sangeuk ngaing mah nyarita jeung dia. Cek Ki Gomar bari jeung malikeun awakna kawas rek ngaleos. Ki Jabud rada ambek ngadenge caritaan Ki Gomar. Kep leungeun Ki Gomar ditewak tuluy dicentok. Narita naon andika teh ha? Ngahina sia ka aing? Hayang dipitaskeun ta sia? Urat beung sia teh ku aing? Awas sia. Anika ulah coba-coba ngahina ka kaula. Masih inget ngaran kaula Ki Jabud jago timungkal poleng nu teh tanding deuleu. Cek Ki Jabud mureleng. Tayoh nama ambekeun ka Ki Gomar. Ki Gomar dasar saruana dicentok leungeun malik ambek. Ki Jabud keur cumarita teh sukuna dibabad ku hiji gerakan kilat. Atuh kuleang Ki Jabud ngagaleong para mitra bru Ki Jabud namru. Korejat Ki Jabud gancang hudang deui. Serenteng nyampeurkeun ka Ki Gomar nu keur mencrong. Kituna bangun ambek lantaran dirina dibongohan ku Ki Gomar. Ai, ram jadol sia ngahina ka aing ha? Hayang dikieu si andika deuleu. Cek Ki Jabud. Teu tatapa sini deui saprut Ki Jabud langsung ngirimkeun panarajangna ngagunakeun peureup katuhu nu ngancam beungeut Ki Gomar. Ki Gomar najan dua leungeunna karasa asa komper urut tarung jeung bandara, tapi ari gerakan marikat kene. Basa nempo peureup Ki Jabud nyeleber ngancam beungeut sakilat Ki Gomar ngareundekeun sirah nu ngalantarankeun ngeplosna serangan Ki Jabud. Ngireungeun serangan peureup teu ngahasilkeun, Ki Jabud gancang nyusulkeun serangan. Suku ngalayang ngancam cangkeng Ki Gomar, jeleng. Ki Gomar ngagajeleng ka tukang, atuh ngageblos dewe serangan Ki Jabud. Ki Jabud pohara ambekeunana lantaran dua serangan teu ngahasilkeun. Jeleng luncat ngadeuketan Ki Gomar nu tacan ajeg dina kuda-kudana. Seak sukuna langsung ngancam dada Ki Gomar. Tetela Ki Gomar teh najan dua leungeunna tatu kene masih kene bisa ngalawan Ki Jabud. Ki Gomar ukur ngageserkeun suku kenca atuh meusan
marengan ngagiwarkeun awakna nyingkahan dampal suku Kijabud. Bareng jeung kitu suku Katuhu males nyerang ngancam cangkeng Kijabud. Tapi Kijabud ge teu eleh rikat, gancang ngajuralitkeun awakna ka tukang. Celek. Kijabud nangtung ajeg bari mencrong Ki Gomar. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Ki Gomar para wargi sadaya mencrong ka Kijabud. Ukur ngabedegan nangtung haripeunana, kawaspadaan ditingkatkeun lantaran karasana musuh teh kawilang mibanda ilmu silat nu cukup luhur, da katempo dina gerakan kilat jeung ngeusi. Ki Gomar teu bisa laluasa dina tarung da puguh dua leungeunna, moal bisa digunakeun boh neungeul boh nakis. Da puguh tatu teh nya kana tangtu Ki Gomar ukur ngandalkeun kakuatan nu aya dina dua sukuna. Kijabud bangun teu sabar. Seak Kijabud luncat deui bari nyerang ka Ki Gomar. Dua pereuput bet ngancam anggota badan Ki Gomar. Ki Gomar sasat lain jawara atah pangalaman. Menikawas babarieuna keur nyingkahan serangan-serangan Kijabud. Nu sanyana kilat jeung ngabahayakeun. Kijabud pohara ambekeunana lantaran musuh hese pisan diserangna. Kijabud beuki ningkatkeun seranganana. Ki Gomar nu ukur ngandalkeun dua sukuna pikeun nyerang musuh, masih kene bisa ngungkulan Kijabud. Malah dina hiji kasempetan, sukuna hasil ngahanca dada Kijabud, ngalantarankeun Kijabud ngajengkang ka tukang, bruk Kijabud rubuh niban lemah, orejat Kijabud hudang deui. Jadol sia, anika ngahina ka kula. Sajal manu ngahina ka kaula ngandung harti nyawa bagianana. Masing ingat, ngaran kula Kijabud jago timungkal poleng nu tayatani. Ceuk Kijabud. Kituna bari saya garek nyerang ka Ki Gomar harita teh. Sedengkeun Ki Gomar karasa dua leungeunna kasabeuting jeletik. Tetela racun tina hasiat keris empu barada masih keneh aya. Tapi najan kitu Ki Gomar boga karep, rek tuluy ngalayanan Kijabud najan ukur ngandalkeun dua suku. Mun teh ama dua leungeun Ki Gomar teu tatu, kana tangtu Ki Gomar geus bisa ngalumpuhkeun Kijabud ti tadi keneh. Dua leungeun nu tatu ngalantaran teu sampurna jurus-jurusna Ki Gomar. Dapan nyata yen jurus-jurus naga hejo dina gerakan nyerang sabagian gede ngagunakeun dua leungeun minangka hulu orai. Nya dua leungeun tatu atuh kana tangtu we teu bisa digunakeun sacara sampurna jurus naga hejo. Kijabud tatan-tatan deui rek nyerang Ki Gomar, tapi tacan ge Kijabud ngirimkeun deui panarajang ka Ki Gomar. Gero kadenge tigigireun aya nu ngagero. Saha nu ngagero? Waktosna seueur. Upina duwi ka dieu bae heula para mitra sadaya, carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga, karangan Rayi Salira dina bagian ka-43. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae kasadayana, mangga perminggu.